Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu wadia bala dongeng para mancawar salam dunya. Wilujeng sonten wilujeng patebang dangu deunya sareng aki ngelangkungan Galura Mancomania di YouTube. Daramang sadayana alhamdulillahirabbil alamin. Upami daramang manya mugi-mugi sadayana tetep dipeparinan kesehatan lahirna sinareng batina, dilancarkeun sagala rupi urusanana, dijembarkeun manahna oge ditebihkeun tina sagala mara bahaya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sapertos biasa urang ngadongeng deui pamiarsanya, urang ngeureuyeuh deui hanca anu katunda kamari nyaeta dina jejer lalakon Gorombolan Leuweung Hideung. Ieu dongeng teh terasan tina dongeng Algojo Gunung Sodong nya. Nyaeta lalakon Wiratama si Jawara Gunung Salak atanapi Jawara Bajigur Sakti. Kumaha terasan ieu lalakon urang Bandungan we sesa rengannya sakedap deui. Kangge anu nembean pisan mancon, nembean pisan ngadangukeun ieu dongeng, mangga ulah saha kantun di subscribe poe nya. Ditoel palebah tombol loncengna supados saya notifikasi upami yakin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen. Oge nge-share dongeng-dongeng aki boh ka media sosial, grup Facebook, YouTube, Instagram, Telegram sareng sajabana. Hatur nuhun. Urang yang kedaya deui dongengna urang amparkeun deui atuh sama kawitanana soraya Cikopi sareng lalauhna aya goreng ulen pamiarsa. Mangga kaparayun sadayana perung Wira gancang cengkat nangtung sayaga panona neuteup seukeut ka hareup. Aya saurang nini bongkok anu nguniang hudang satangah lengkah ka hareupeunana bari utuk geneng. Eta nini umuran 70 tahunan nyakelan hiji tongkat warna hideung. Setan anas hebat tenaga jero anjeun teh beunceuk ngora. Meh-mehan bae kaula eleh ku sagebrakan yo. Pantes anjeun nyandang ngaran Jawara Gunung Salak. Tah ayeuna sebutkeun saha guru anjeun teh. Cek sini nini bari ngeureunkeun lengkahna 8 lengkah di hareupeun Wiratama. Anjeun geus apal ka kuring katalah Jawara Gunung Salak geus cukup sakitu ge teu kudu tatanya ngeunaan guru kuring sagala rupa. Ayeuna mah sebutkeun sa anjeun anu sabenerna walon Wiratama. Budak sombong syah. Sanajan anjeun geus kasohor Jawara Gunung Salak anu luhur elmuna, lain hati anjeun wisa sangeunahna di hareupeun kaula. Kaula Nyai Saruneng, anjeun memang geus waktuna ngarasakeun kahebatan tongkat kaula. Nyai Saruneng atawa Nini Saruneng muterkeun tongkat hideung. Sorana maningah hiung bang baraan kawas aya ribuan engang anu ngamuk. Nyai Saruneng memang lain ngaran kosong manehna salah saurang dedengkot golongan hideung anu luhur elmuna. Puteran tongkat hideung Nini Saruneng teh nimbulkeun angin anu tarik kegelebugan. Eta patempatan kawas anu kadatangan ku angin topan, kekebul mulak dang daunan rabang datangkalan pating pelenod.
Hiji ciren lamun Nini Saruneng ge lain lawan atah-atah, tapi hiji lawan tangguh pikeun Wiratama. Hebat oge tenaga jero Nini teh. Saha sabenerna ieu Nini? Tiap dedemit banget 1000 aya dina bahaya, manehna pasti muncul pikeun nyalametkeunana. Gerentes hatena Wiratama. Wira anu geus bisa ngijir karena kahebatan lawana gancang nyamperkeun tanggunganana. Sret. Sanjaya harita nyebut pakarangna nyaeta rancatan sakti salapan hiji warisan Ki Guruna. Nyaeta Dewa Popolah ti Kahyangan. Kang Wira, ati-ati Kang. Eta Nini teh saur guru Santi mah elmuna luhur, malah saurna leuwih luhur ti anjeunna. Cek Santini mere beja ka Wira bari nyaklan pigelang Wira. Sedengkeun jawara leungeun wasi anu ngaran asli nama Wijasena ngahulang. Sapoe ieu bae manehna geus panggih jeung loba tokoh hebat sarta sarakti. Wijasena mikiran naha sakitu hebat na pasualan paguron Gunung Pancar teh, tapi ka ngalibetkeun tokoh-tokoh hebat golongan bodas jeung hideung. Bari ngajerit melengking tarik, Nyai Saruneng ngeblesat ke arah Wira. Tungtung tongkatna nu mangrupa ukiran hulu orai ngadius tarik ngarah kana dadana Wiratama. Wiratama gentak ngamungun jurus piring hiber, awakna ngeblesat muih kaluhur. Hiuk-hiuk plos, serangan tongkat hulu orai Nini Saruneng pos. Di luhur Wira ngarubah gerakanana kana jurus nurih sirah domba. Tungtung rancatanana nyorocos lempeng ke arah embun-embunan Nyai Saruneng, tapi teu disangka Nyai Saruneng nguterkeun tongkatna ngababad ke arah rancatan Wira. Wira anu apal lamun posisi badana tenguntungkeun pikeun adu pakarang gancang salto ngaliwatan sirahna si Nini. Bari langsung ngirimkeun serangan dina gerakan tajongan ngaramu bumbu. Ieu jurus mangrupakeun 3 tajongan kilat anu dilakukeun bari ngalayang di luhur. Tapi deui-deui Wira teu nyangka lamun musuhna masih bisa ngaladenan kana jurusna. Bari malikeun badana Nyai Saruneng nakis ku 3 tenggelan kilat anu katelah jurus 3 totogan orai kamar. Hiuk 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 pak pak pak. Peses. Nyai Saruneng ngagebeg reuwas sabab leungeun kencana anu dipake nakis tajongan Wira teh karasana ngageter sarta sing sireumeun. Benar-benar ya budak ngora teh aya eusian tajonganna ngaluarkeun hawa tiis leungeun aing tapi ka sing sireumeun ya. Gerentes Nyai Saruneng. Wira ge sarua reuasna sabab takisan leungeun kenca Nyai Saruneng teh ngaluarkeun hawa panas anu nyababkeun sukuna jadi linu. Tokoh kahot sigana mah tenggelanna panas karasana. Salian ti reuas Wira oge bunga sabab poe harita manehna kakarak menang lawan anu kahot, anu teu gampang pikeun dirubuhkeunana. Kawas pasipatan ahli silat umumna lamun manggih lawan tangguh jadi panasaran hayang ngajajal elmuna kitu oge Wira. Nyai Saruneng nyebrutkeun tongkat hulu orai ngarah kana sirahna Wiratama. Tongkat orai masih jauh tapi angin panas geus datang nyampek matak perih pikeun panon. Wira gancang ngagajlang mundur manehna ngerahkeun tanaga inti saepina haseup bodas ipis alias halimun kaluar tina badana jawara Gunung Salak. Satuluyna Wira ngagajlang ka hareup ka arah Nyai Saruneng bari ngagebugeun rancatanana ti luhur dina wangunan jurus nyacag daging nyiksikan sabrang. Tilu gebugan ngaruntuy ngarah kana sirah tak-tak katuhu jeung tak-tak belah kenca Nyai Saruneng. Ieu serangan lain serangan samanea sabab bari dibarengan ngerahkeun tanaga inti saepi. Sinar koneng semu bodas ngadius 3 kali dibarengan ku hawa anu kacida tiisna nandingan tiisna salju. Tapi Nyai Saruneng lain jawara kamari sore, manehna mibana gelar Nini Tongkat Maut sabab salila puluhan tahun kumelanang di dunia pasilatan.
Tongkat hideungna geus nyabut ratusan nyawa. Pangabisa nage bisa jadi sarua luhurna jeung Wiratama. Nyai Saruneng alias Nini Tongkat Maut ngerahkeun tanaga jerona saterusna tongkat hideungna diputer terus ngahembat ke arah luhur pikeun nakis serangan lawan. Sinar hideung ngelewat dibarengan ku sumebarna hawa panas. Hiu hiu hiu, trang trang bentrang, dua pakarang hebat diadu 3 kali. Nimbulkeun suara ngabelendrang anu tarik kawas 2 watang wajah anu diadu. Wira harita awakna ngajaul ka tukang tuluy salto sababaraha kali samemeh ajak deui nincak lemah ku 2 sukuna. Tanaga jerona memang luhur aing tambah penasaran gentes hate Wiratama. Sedengkeun Nini Tongkat Maut ngangkat 2 sukuna anu mobes ka jero taneuh semet pemuncanganana kulantaran nahan kakuatan hebat tanaga jero Jawara Bajigur Sakti. Kakarak ayeuna aing manggihan lawan anu kuat. Tenaga jerona lain bantak-bantakeun ieu budak teh. Hawa tiisna tepi ka nyelasep kana jero tulang. Nini Saruneng gancang ngerahkeun hawa murnina pikeun ngusir hawa tiis anu terus nyaksa kana sakujur badana. Sanggeus kitu, Nini Saruneng muihkeun deui tongkatna ti gigir ngababad dari ke arah cangkeng ngagunakeun jurus orai sancang ngarubuh tangkal. Tapi Wira anu geus sayaga gancang mapag kurancatan awi konengna. Hiu blendrang seuk Wira ngahambatkeun tenggelan sodor kejo kana beheung Nini Tongkat Maut. Tapi si Nini Saruneng teh masih cingceung. Gancang ngareuneup bari leungeun kencana ngadius kana beteung Jawara Gunung Salak. Hiuk sewuk Wira anu embung beteungna dihakan ku peureup lawan gancang ngalabuhkeun maneh ku gerakan tanggungan potong. Awakna ngagerentel dihanap bari langsung males naraja ngagunakeun jurus nyuaikeun sereh ngadudut panglay. Udak wangor poe syah. Si Nini jejebris beri ngagajleng ka tukang, tapi Wira nyusul tepus ku sambaran rancatanana dina gerakan Dewa Popolah ngababuk lalai. Angin tiis nyampuk tarik ke arah sirah Nyai Saruneng. Nyai Saruneng ngagerakeun tongkat hulu orai napikeun nakis panarajang lawan. Tapi Nini Saruneng sakali ieu makatipu sabab Wira gancang narik rancatanana satuluyna ngarubah jurusna ku wangunan jurus katuncar mawur. Ngagunakeun peureup kencana Wira ngahujanan badana Nyai Saruneng. Hiu 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 plak 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 des 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 cedak. Ayo sababaraha kali Nini Saruneng bisa nakis tenggelan Wira tapi dina serangan anu katujuh Nyai Saruneng eleh cepet. Berep kenca Wira ngajedak kana dadana bari ngajerit Nini Tongkat Maut teh dadalik degan mundur ka tukang. Sanajan keuna kahanca pisan dadana tapi Nyai Saruneng lumayan kuat. Manehna ukur ngarasa eungap sarta nyeri tapi henteu tepi ka tatu di jero. Kalakah harita teh Nyai Saruneng ngablesat maju nyampe ka arah Wira. Bari tongkatna putbat ngahujanan awakna Jawara Gunung Salak. Gancang Wira ngamungun gerakan seuneu hawu katebak angin anu dibarengan ku jurus Dewa Popolah sibuk laladang. Sakitu merulna hulu tongkat orai tongkat hideungna Nyai Saruneng ngahujanan kana sakujur awakna. Kawas ratusan orai totog anu ngurubut kana awak Wira. Tapi hiji ge taya nu keuna kabeh bisa disingkahan ku Wira. Tongkat Maut anu panasaran ngerahkeun Nini Tongkat Maut anu panasaran ngerahkeun tanaga jerona bari nambah gancang gerakanana jurus amukan 1000 orai dipetakeun. Wira ngimbangan manehna ge gegancangan nambah cepet gerakanana anu tarung ayeuna mah ukur katingali bayanganana hungkul. Bayangan hideung anu terus-terusan nyacer ka arah bayangan bodas anu terus kokolebatan ningkahan gempuran bayangan hideung bari sakali-kali males narajang.
Wijasena jeung Santini tapi kalohok bangong. Duana nyipitkeun panona bakat ku hayang ngabandungan anu keur tarung anu beuki dieu gerakanna beuki gancang bae. Tapi ka hese pikeun dituturkeun anak ku panon biasa. Sedangkeun di pihak dedemit beungeut 1000 orai beungeut koneng paramana katempo regeng sarta semu pias. Manehna hariwang lamun Nyai Saruneng tapi ka kateter eleh ku Jawara Gunung Salak. Nu tarung terus lumangsung beuki lila beuki ragot, masing-masing ngaluarkeun jurus-jurus andalanna. Geus sawidak jurus kaliwat. Kayan di eta tempat geus paburantak. Taneuh ledug jeung lidig dangdaunan paburisat. Kababad ku angin panas jeung angin tiis. Anu terus-terusan pilih genti silih lindih. Tatangkalan loba nu beungas satara rungkad katarajang ku serangan dua jawara beda umur anu seranganna salah sasaran. Batu-batu oge mancaura barulah pabalatak. Di jurus ke-70 Wira ngerahkeun jurus ngagonjleng sangu aron rancatan sakti muih muter di handap kawas anu keur nyangu goreng. Anu biasana mah hawa tiis anu sumebar kiwari mah hawa panas anu narakab keluar tina puteran rancatan sakti 8 hiji. Ngadadak tungtung rancatan ngadius karah beteung nini tongkat maut. Angin panas nyamber miheulaan. Nyai Saruneng ngaranjug reuas teu nyangka lamun musuh ge mibanda serangan angin panas kawas dirina. Nyai Saruneng ngagiwar ka belah kenca bari males ku badan tongkat anu rek miteskeun kana beuheungna Wiratama. Wira gancang dongko hiu plos sabetan tongkat hideung liwat di saluhureun sirah Wiratama. Wira sakilat sukuna meta rek ngarengkas suku Nyai Saruneng, tapi Nyai Saruneng masih bisa ngagajleng mundur. Wira gentak nyusul bari ngirimkeun teunggelan andalanana nyaeta teunggelan jurus ngageprek muncang ngarenos bawang. Hiji teunggelan ampuh anu geus sababaraha kali bisa ngarubuhkeun lawan-lawanna. Nyai Saruneng teu kaburu bikeun nyingkahan panarjang Wiratama, hiu tug pereup Wira ngahanca dada ka tuhu Nyai Saruneng. Tapi Nyai Saruneng oge pinter sauk tau Wira rek muterkeun peureupna anu nempel kana dadana. Nyai Saruneng sakilat ngadiuskeun teunggelan ampuhna. Teunggelan ngarak-rak sarap anu bisa ngalumpuhkeun urat-urat sarap nu aya dina awakna Wiratama. Hiu jabrod. Nyai Saruneng jeung Wira pada ngagoak, duanana kadorong mundur masing-masing 5 lengkah. Jubah dina palebah dada katuhu Nyai Saruneng teh bolong katampo kulitna geuneug. Nyai Saruneng sababaraha kali batuk dina bahamna ngaluarkeun getih lalambaran. Sakitu ge untung Nyai Saruneng teu kaburu jebol daging tonggongna sabab Wira teu kaburu muterkeun peureupna anu geus nempel dina dada Nyai Saruneng. Kayan Wira ge teu pati jauh beda. Teunggelan ngarak-rak sarap ngarusak urat-urat dina dada belah katuhu Wiratama. Leungeun katuhuna jadi leuleus, ngulapes ka handap. Pakarangna pindah tempat rancatan sakti ayeuna mah dicekel ku leungeun kenca. Sabab leungeun katuhuna ngadadak lumpuh. Hanjaka, kaula teu boga waktu anu loba pikeun nuluykeun tarung urang Jawara Gunung Salak. Sejen mangsa urang teruskeun tarung urang teh, cek Nyai Saruneng. Pelopor Nyai Saruneng meledogeun bola buleud warna bodas sagede peureub ka arah Wiratama. Beledug, puas. Haseup bodas ngandung racun manikanal mulek di eta tempat sawaktu bola bodas ngabledug bitu di tengah jalan. Hatu Wira gancang ngagajleng mundur, kitu oge Dewi Leungeun Beureum jeung Jawara Leungeun Wesi. Saterusna Dewi Leungeun Beureum jeung Jawara Leungeun Wesi babarengan ngadorongkeun dua dampal leungeunna ka arah haseup, kitu oge Wira muterkeun rancatanana. Angin ting gelebug ting saleor niup haseup racun Nyai Saruneng. Sanggeusna haseup teh sirna. Nyai Saruneng dedemit beungeut 1000 oge orai beungeut koneng geus eueuh di eta tempat.
Wira gogodeg hatina hanjelu sabab geus 2 kali kalengitan lacak pikeun maluruh 2 urang baturna anu diiwat ku Nyai Saruneng jeung dedemit beungeut 1000. Kulantaran lawan-lawana kalabur geus 2 kali. Mabur deui bae. Teu sangka Nyai Saruneng teh hebat oge elmuna. Atos Kang Wira keun bae. Engke urang paluruh ka payuna. Ayeuna mah enggal urang ngubaran heula tatu akang, cek Santini anu katempo hariwang pisan kana kasalamatan Wiratama. Wira gancang sila tuluy notok dadana di 2 tempat. Satuluyna Wira ngerahkeun hawa murnina, teu lila Wira batuk, aya getih kental semu hideung anu ngagejlok kaluar tina bahamna Wira. Sanggeus getih hideung kaluar mah leungeun katuh Wira karasa haneut sarta bisa digerakkeun deui. Punten Nyai, candakeun bajigurnya sakantenan katimu sararawuhan caneprot oge sepan talisna. Cek Sanjaya nitah ka Santini. Santini teu baha manehna unggeuk, teu lila balik deui bari angkaribung sagala dibawa sor-sor kabeh disimpen di hareupeun Sanjaya. Di hareupeun Wiratama maksud aki teh sana bet ka Sanjayanya. Wiratama gancang nginum bajigur pikeun mulihkeun kakuatanana. Kang, emangna katimu sepan taleus raraguan sareng caneprot oge ubarnya Kang? Tanya Santini. Nya ubar oge Nyai, walon Wira bari nyerengeh. Ubar Kang naon Kang? Santini panasaran. Ubar leuleus sareng ubar lapar, walon Wira. Aduh, Wira ngagurubug sabab pingpingna diciwit ngajeletot pisan ku Santini. Wira gancang lumpat sabab Santini rek nyiwit deui, sedangkan jawara leungeun wasi gogodeg bari seuri ningali paripolah 2 nonoman anu kalah hareureuy. Dina kayan kitu, rentang-rentang aya nu datang, saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya biru dengan kencana ngelek boboko. Sedangkan leungeun katuhuna dicekel nyekelan nyiru dina luhur sirahna. Eueuh eta kalah hareureuy ieu. Deuh aing mah asa inget keur mangsa harita jeung Kang Agus. Deuh. Ieu kira ieu Nyai kasep ujang Wira ieu eta aya Kang Wijasena deh. Sok ieu jarajan ibi tah nyandak ieu awug aneut keneh tah. Raos kira awug ibi mah nya amis nya kareueut nya pokona mah nikmat. Matak dedeyeun cek sasaha ge tah ieu kukurawu alias udap jagong gurih raos matak wareg sok geura jarajan heula. Pohar apa miarsanya? Kuno rojolna Bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lampahan Wiratama dina lakon gorombolan leuweung hideung bagian anu ka-7 cag urang teuneun heula di handeuleum sieum gesan sampereun. Urang tunda heula di hanjuang siang gesan alaeun urang samper di bagian salajengna nya. Miarsa enjing pamit aya halangan harungan. Hatur nuhun kasadayana nu parantos satya manco satya ngadengkeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Hatur nuhun pisan. Ayeuna mah akina sapertos biasa bade maosan pairan oge ngabsen sakantenannya. Aya makna di Sumedang. Waalaikumsalam. Hadir mancoki bari ngopi bari meser awug Bisarwitina teh icalan. Hatur nuhun mugi akina sehat sareng barokah amin. Teh aneta parel calig ngantosan awug Bisarwiti. Aya Kang Agus Wadiningrat manco bari ngupingkeun dongeng di Lajengki sumuhun. Kang Junaid oge alhamdulillah manco mania Tangerang hadir wilujeng sonten. Teu kuat ki eta ku kulat keletna setan geulis I love you lah setan geulis. Hatur nuhun dongengna sami-sami Kang Junaid. Kang Prabu Arjuna Banjar nyakseni ki sumuhun hatur nuhun. Kang Agus Sumantri oge pogot meneko. Intan Ramadhani hadir Garutna. Teteh Tami Maliha pogot Ciamis. Teh Yulina Belia oge hanupis saurna. Tunuhun jempolna teteh. Kang Setia Budi manco bari nyeruput kopi. Kang Nanang di Tasik hadir. Julpani Paradisa Ramdania Ang Jamal teh nya siap siaga hadir. Manco Wiratama asik kiragan nuju ngabajigur gur
hamparkeun sama kabuyutan mangga. Di Jakarta Timur aya Kang Jaya Sumpena Mancot Ras. Waalaikumsalam rampes amin pidoana ti Aki Waluya dongeng Sunda Waluya Ki Sunda Waluya amin. Kang Rudiat Channel ti Tasik. Salam kawilujengan kanggo sadaya wargi Mancomania di mana wae ayana kanggo Aki oge eda saya jurus nolak rayuan gombal ki. Mugi Aki nasihat kita Tasik hadir suwun amin amin ya rabbal alamin. Araraneh pokona di lalakon wiratama mah jurus nagenya. Aya Teh Rina nya ti Oman hadir ngantosan Bisarwiti. Aya Mang Olih ti Sukaraja hadir hatur nuhun. Satya Manco sona Kang Didin Saripudin oge. Purung Manco dina dinten Minggu nembe uleman dinu hajatan Palembang hadir hatur nuhun. Mama Handri Maulana Karawang alhamdulillah dukar hadir Mancot Ras. Hatur nuhun mah. Hatur nuhun pisan. Kang Asep Suherman oge ti Bekasi hadir Mancot Ras. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tos meradi gerombolan leuweung hideungna ti Mancomania hatur nuhun Aki sami-sami. Mugi Aki aya dina kawijengan sareng kauliyaan amin. Teh Esther Adele oge satya ngadangukeun pamirsa sadayana. Panginten sakitu heula nu tiasa kabeh hatur sonten ieu Aki namit mungkur heulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancar.